Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mittaqa amma ba'du. Ibu bapak hadirin sadayana, utamina para tamu sepuh anom jalar istri rahimakumullah. Sabada bubukan nembe mitembayan minangka pangjajab sahur, simkuring minangka nangtung sambung laku, letah sambung carita ti keluarga Neng Elis, ramana pituin calon panganten istri, nyanggakeun haturan wilujeng sumping, disarengan kulaksa ketika bingahan, kapara wargi sadaya anu parantos kersa ngadongkapan ka ieu patempatan. Mugia bae kasumpinganana singa jantenkeun ibadah anu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kakuping nembe sakumaha kasauran sepuh calon panganten pameget deh Balumbang Timur saang bulan 14 Jalan Gede Sasapuan, kitu ibaratna isi dada simkuring sakeluarga ayeuna. Sugri anu disaurkeun nembe sakitu beres-beresna atuh nu dipasrahkeunana sakitu gindingna sakitu tegepna dedeg sampe rupa hade anu lajeng dipasrahkeun pisan kantenan eta teh diajeng-ajeng siang kalayan wengi. Malah tos asa beheung sosonggeteun simkuring sakeluarga tos celing cincat bae ti enjing keneh. Komo Nang Elis mah inggis pajar teh sieun Kang Ujang teu cia sumping saur dudu rumaos teh mah kieu geuning. Yeuh badan abdi buktina kapan sakieu reksakna manis, kapan sakieu reksakna dunungan, hate teh aut-autan kulami puyang payengan dunungan, ayeuna mah geuning kulami puyang payengan. Nanging buktosna mah bet ngembang boled nu dianti-anti teu burung dugi, nu ditunggu-tunggu teu burung cunduk, kalian salamet teu kirang sawios-wios. Atuh kantenan ditampi ku asta kali. Kasuhun kalingga murba binarungna bingah amarwata suta bingah anu taya hinggana. Nyakitu deui cacandakanana sakitu seueurna sakitu numpukna kirang kumaha deui sok sanajan waktos teu diantos-antos ditampi kalayan kabingahan henteu bade diteundeun di handap-handap estu disuhun dina embun-embunan. Mugia bae janten hiji kamanfaatan pikeun barudak nu bakal nyorang kahirupan dunia anyar dina wanda wangunan rumah tangga. Sawangsulna mugi ageng disiapuntenna tina sagala kekirangan dina larasan panampian utamina bilih kirang tata titina kirang diduga periogana mugi ulah kirang-kirang ngahapunten. Pamungkas rupina hayu urang sami-sami ngadunga bae ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia paneja barudak nu bade jatuh rami ieu mewah pamaksudan urang nu janten sepuna tiasa dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin ya mujibasy syailin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.